Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng karena sunah kangjeng. Numanta kukula pernah didebat satu ketika, kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu. Eta ta pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya tah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan kukula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok akula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nus ditahdarkeun nanti dulu, ulah dahar-dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana kemudian terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis-muringisnya nah sambarangan murtad sia kukula digitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana minta hampura rita kan minta hampura masya Allah munten minta hampura awas ya kuai dia telus ya kuai saya mau belajar bener banget untuk pernah terjadi tak kiai tedaik-daik deui nyana asal aya kula bembung aing ngomong ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asal nyana diondang ka dieu aya ki ucin teu henteu kajeun mun aya ki ucin bung cek kena aing tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae nyana ge ngaragap salah tama ego na doang alhamdulillah geus jadi nyana menyadari ku ari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai satu ketika dia kang inda kulli salat ya tuh sama hadis masya Allah kukula dijelaskan diirat punya nah aingna aya kene moal balik aing mah datang ka subuh tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku henteu ayo atawakiye gelim azbarak fa innahu sunnatun kuku potongan ta sunah nabi ta gelim azbarak sunah nabi ta potongan kuku pae kemis potongan kuku teh pae kemis pae Jumat eta potongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu tadi jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, kori ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuh. Kitu di titana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana.
saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung nagajan kuku mah ge moal untung pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial poe Kemis poe Jumat mun poe Kemis poe mun poe Jumat isuk-isuk geus kuku kemudian kumis janggot rapihan gitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi aqgallim azfarak fa innahu sunnatun cek aya jelema ngomong tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan moal aing mah moal dikeretan sanajan sunnah moal aing mah moal geretan kuku murtad berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunnah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing mah moal geretan sanajan eta sunnah moal ulah ngomong kos kitu moal mah moal wakalanan lah geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah kunaon emang moal wakal henteu moal bae moal wakalanan henteu naon lain geura keureutan eta sunnah kajenting ngelanan moal bae heula henteu masalah Ima engke ieuna paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri malaka atau malaka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da bareng ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tah deui kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal gula mah laaf ulu ingkana sunatan moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus bujba ala subutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunnah nabi teu nganggap ka sunnah nabi ngalecehkeun ka sunnah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh ke lalaunan abeh tenget supaya orang bisa merubah ucap orang abeh orang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallah